Wilujeng enjing, salam sejahtera aturan, urang sadaya anu aya di dieu sampurasun. Perkenalkan, wasta abdi Divani Margareta Haryanto di kelas 11 MIPA 1. Sarana sareng ibu guru sarta rerencangan sakatena sareng saderekna anu kuring dipihormat. Sarta acana hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Pangeran anu Maha Esa. Margi luhur berkat sarta kamurahanana, urang sadaya tiasa ngimpetkeun ngariung midamel pademelan di tengah kaayaan sesayeu ku cara daring atau aluring. Nanging tinangtu kalawan angger ngastokeun protokol kesehatan anu aya. Dina kesempatan ieu, sim kuring bade ngadugikeun biantara singget ngenaan perkawis alit di mangsa pandemi. Sapertos anu kurang ku urang sadayana kauninga, dunya ayeuna teh nuju kakenaan virus nu ngaranna virus COVID-19. Tinangtu segala rupa usaha parantos dikaluarkeun ku sagala rupa negara tasok Indonesia haturan nungkulan wadah ieu. Indonesia parantos rea ngaluarkeun rupa-rupa kabijaksanaan anyar sapados sumebarna virus tiasa terminimalisir. Sapertos PSBB, BDR, sarta seueur keneh deui. Di dieu sim kuring bade ngadugikeun perkara anu saluyu sareng tema biantarana. Perkawis alit di mangsa pandemi. Perkawis alit teh seorang pina tiasa kabiasaan alit sapertos piceun runtah dina tempatna, ngabersihkeun kamar sarta sajabana. Perkawis alit anu kuring maksud dina biantara ieu teh kasadaran, nyaeta kasadaran salira. Kuring paleng ngajak rerencangan sakatena sarta saderekna anu ngadangu biantara ieu haturan narapkeun kasadaran salira. Sapertos ngaranna kasadaran salira nyaeta kasadaran kasalira eta nyalira. Seueur anu parantos mimiti henteu merhatikeun dina protokol kesehatan anu dibikeun. Sapertos henteu nganggo masker kalawan alasan angkat medal sakedap, henteu ngumba pandangan kalawan leres, henteu ngajagi jarak sarta ngariung. Seueur nu nganggap new normal ieu teh sapertos wabah COVID-19 parantos reda. Padahal new normal nyaeta kebiasaan anyar kalawan protokol kesehatan anu tetep jalan sanes kalawan protokol kesehatan anu diantep. Hayu mimiti tanamkeun kasadaran salira anu dimulai di lingkungan kulawarga sarta balarea kalawan nganggo masker, ngajagi jarak, kajabi lamun aya urusannya deuk wae, henteu ngariung, ngajagi kesehatan kalawan ngumba pandangan anu leres, dahar anu kadahar anu sehat, sarta patuhi protokol kesehatan. Emut ieu sadayana teh haturan kaadean urang salira. Nah kalawan ngestokeun protokol kesehatan ngarugikeun salira urang. Kuring yakin kalawan kasadaran haturan ngestokeun protokol kesehatan sarta negor anu narempak, urang tiasa ngabantu pamarentah dina ngadedetkeun sumebarna virus COVID-19 ieu. Henteu lali haturan teras panuhun ka Pangeran supados urang sadaya sok dibere kesehatan sarta nagara ieu tiasa sagancangna pulih ti COVID-19. Sakitu anu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hapunten Yuliaya kalepatan sareng cariosan nu kirang marana kana manah
Hatur nuhun kana sadayana perhatosanana.